medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun Kumbuh lumakuna kahirupan ciciren ayana papasten berang jeung peuting hade jeung goreng seneng jeung susah jeung sajabana mungguh teu bisa anger dina hiji kaayaan saperti kaayaan wanci pasosore di antara imah-imah nu aya di lembur Sigung katingali aya imah panggung nu kawilang geus butut kaayaanana. Nu aya di jero imah kawilang aya salaki jeung pamajikanana nu masih keneh ngalora. Kadenge harita keur guntreng ngalobrol. Kadenge sora awewe ngora anu nyarita. Ari ceuk abdi mah henteu kudu jauh-jauh lumaku atuh. Ari rek neangan pakasaban mah Kang Baraja. Nah teu leuwih hade. Upama pakasaban nu aya di ieu lembur be atuh Kang. Eta awewe ngora nu mibanda rupa pantes teh ngomong bari jeung ngusapan beuteungna nu memang melendung da puguh keur gede beuteung. Lalaki ngora nu tangtuna oge salakina eta awewe anu keur kakandungan. Kawilang lalaki nu boga pangawakan keker jeung sembada. Malah keuretan beungeutna mah kawilang gagah. Godegna nambahan pamantes kana kaayaan paromana. Wangsi, akang ngarti kana kaayaan hate Wangsi. Upama kudu ninggalkeun ieu lembur. Tapi upama akang ngan saukur ngandelkeun pakasaban di ieu lembur, jelas kahirupan urang moal aya menyatna Wangsi. Tapi abdi ayeuna keur gede beuteung Kang Baraja. Nah tega Kang Baraja ninggalkeun abdi anu keur kakandungan. Duh, sing karunya atuh ka abdi Kang Baraja.
Baraja ngarenghap narik napas panjang. Neuteup kalebah buruan imah siga anu jauh paninengan. Wangsi nu diajenan ku tatangga jeung sasama teh nyaeta memang dunya. Sabab karasa geuning ayeuna mah. Ari lain Aki jeung Nini Inot mah nu marhatikeun jeung nyaaheun ka urang. Anu sejen mah sigana teh geus tara ngareret-reret acan ka urang teh. Sasatna jalma sangsara eueuh pupurieunana. Wangsih tungkul aya nu nyalangkrung tina sela-sela bibir panon manehna. Rumah tangga jeung baraja teh memang geus aya kana 3 tahuna dina kaayaan hirup susah. Tapi Wangsih teu waleh sabar jeung tawakal dina ngigelan kahirupanana. Kadenge Wangsih nyarita deui, sorakna dumareuda. Kang Baraja, maksud Kang Baraja memang kaharti ku abdi Kang. An abdi bet keeng Kang. Cuang cieung upama ditinggalkeun sorangan ku Kang Baraja. Baraja neuteup antep ka Wangsih pamajikanana. Teteupna nu ngandung geter kadeudeuh jeung kanyaa. Wangsih, sabenerna Nyai teu kudu ngarasa keung jeung cuang cieung. Akang rek nitipkeun Nyai ka Aki jeung ka Nini Inot. Akang percaya tangtu moal baha kana pamenta Akang. Sangkan ngajaga ngariksa jeung maturan Nyai. Jadi Kang Baraja tetep kekeh rek neangan pakasaban jauh ti lembur Kang. Nah, teu aya deui cara jeung jalan anu sejen kitu Kang. Wangsih, Akang geus nyobaan buburuh macul jeung sajabana di ieu lembur. Tapi tetela eueuh menyatna geuningan. Ku dasar eta pisan Akang boga pikiran hayang neangan kipayah di tempat sejen. Nuker ngobrol teh kapegat kuno anyar datang asup ka jero imah. Malah pikeun Baraja jeung Wangsih mah geus henteu aneh deui. Puguh anu datang teh Aki jeung Nini Inot. Kawilang tatangga anu deukeut sarta gede perhatianana ka maranehna duaan. Nini Inot anu harita kadenge nyarita. Karnaon ieu teh? Kuntreng bae paduduaan. Ujang, Nyai. Nini bat penasaran hari teu ninggal si Nyai teh. Eta pedaker ka kandungan moron. Meni mangkeselkeun atuh da Nini mah. Hayang buru-buru lahir eta budak teh. Nini jeung Aki Inot dariuk dina amparan samak saheulai anu geus saroek. Wangsih ngabagi paneteupna kanu anyar datang, bari terus nyarita lalaunan. Abdi teh keur ngobrol jeung Kang Baraja nih.
kawilang obrolan anu penting ieu teh Nini. Iya Kang Baraja kekeh hayang lunta ninggalkeun lembur. Aki jeung Nini Inot ngareret ka Baraja. Aki Inot anu harita miheulaan nanya ka Baraja. Nah, lunta ninggalkeun lembur. Reka mana gitu Jang? Bat karaget deui ngadenge na oge aki mah. Karunya atuh si Nyai ditinggalkeun mah. Manggading keur gede beuceung deui. Nini Inot milu mairan caritaan nu jadi salaki. Nah, Ya, Sujang. Parina oge rek nanaonan atuh Jang. Make jeung lunta ninggalkeun lembur sagala rupa. Baraja seuri leutik bari terus nyarita. Sumuhun Aki Nini. Tadi nama abdi teh rek nepungan Aki jeung Nini. Sabab ieu maksud teh memang moal bisa dihalangan deui. Lunta ninggalkeun lembur lain indit henteu puguh. Tapi memang hayang neangan pakasaban geusan ngaronjatkeun ajen kahirupan. Aki jeung Nini Inot silih teuteup. Wangsih nu kadenge cumarita deui. Ari abdi teh ngarasa keung oge cuang cieung Nini Aki. Sabab abdi mah jalma nu pahatul alis, teu indung teu bapa. Di dieu estu teu sanak teu kadang. Abdi di dieu yang saha atuh. Lamun Kang Baraja lunta ninggalkeun ieu lembur. Nini Inot neuteup antep ka Wangsih. Ngareret ka Baraja terus kedal deui lisan. Kelanan ari si Ujang nah benar geus gilig kekeh boga karep rek ninggalkeun ieu lembur. Nya neangan pakasaban pikeun ngaronjatkeun kahirupan. Baraja ungeuk bari ngawalon. Gilig pisan ini. Aki. Sabab dipikir-pikir ku abdi. Asana teh moal aya menyatna kahirupan teh. Lamun seug ngan ukur ngandelkeun buburuh di ieu lembur mah. Aki Inot nu kadenge mairan deui caritaan. Nya aduh. Ari geus gilig kitu mah maksud Ujang teu naon. Aduh si Nyai teu kudu ngaraja leutik hate. Geun bae jadi dieu aya nu maturan. Nya Aki jeung Nini. Sabab ari keur Aki mah geus teu nganggap deui anu sejen ka si Nyai jeung si Ujang teh. Estu asa ka anak adawa inju sorangan. Wangsih ngabagi paneteupna ka Aki jeung Nini Inot. Terus harita nyarita deui. Nya muhun be atuh ari kitu mah Aki oge Nini. Abdi regreg meureunnan ari dibaturan ku Nini Aki mah. Da jelas Kang Baraja mah tos henteu bisa dihalangan deui geuningan.
Baraja ngareret ke Aki Inot, terus netep, telila terus nyarita. Tah, ayeuna mah kabeneran Aki jeung Nini ka dieu. Nya sakalian be. Abdi ayeuna rek nitipkeun wangsi pamajikan abdi. Salila ditinggalkeun wayahna be panglongokankeun. Da abdi oge moalila. Kira-kira geus panggih jeung pakasaban anu tetep mah. Atawa anu sakirana leuwih hade ti dieu mah meureunan. Abdi oge buru-buru datang deui ka dieu Ki. Aki Inot unggut-unggutan bari nyarita deui. Nya. Dina naon? Da puguh geus jadi kewajiban eta majang. Malah Aki jeung Nini nya maduran meureun nyari ti peujing moal. Da puguh sorangan mah heueung tangtuna oge si Nyai teh. Nya lain kitu manehna. Ki Inot ngareret ka pamajikanana. Anu direret gancang harita nembalan. Nya, lunta ninggalkeun ieu lembur pikeun neangan pakasaban teh. Iraha. Ya bade isukan be. Isuk-isuk keneh we meureunan abdi geus miang Nini. Sabab kawilang lampah anu tacantang tu deukeut anu dijugjug ku abdi teh. Kitu tah. Nini oge Aki. Aki Inot seuri leutik bari neuteup ka wangsi terus nyarita. Itu geuning Nyai. Nyai ari jeung Aki mah nu jadi salaki boga maksud anu kawilang hade eta teh. Nyaeta hayang ngomean nasib dina kahirupan. Aldina jangkan kahirupan rada menyat. Ari kitu teh mah memang bener. Sabab moal aya nu bisa ngarobah nasib kahirupan. Upama urang henteu ikhtiar pikeun ngarobahna. Nya lain kitu manehna. Nya bener kitu pisan. Malah terus terang ari Nini mah ngajurung laku. Dalamun teh mah ujang jeung Nyai pinanggih jeung hirup senang. Atuh badan Nini jeung Aki oge milu bunga jeung sugema nya teh. Sabab sahanteuna ari hirup senang mah Nini jeung Aki oge kakecretan meureun. Rapuguh memang karasa ku Nini jeung Aki oge. Kangaranan jalma malarat mah kurang diajenan ujang. Baraja ungeuk bari terus nyarita deui. Memang leres eta pisan nu jadi udagan jeung pikiran abdi oge Nini. Sabab ayeuna bae karasa ku abdi jeung anu jadi pamajikan. Di antara pangeussi ieu lembur bet ngan ukur Nini bae jeung Aki anu merhatikeun kana kahirupan abdi teh.
Mungguh ari nu sejen mah sigana teh geus teu hayang ngareret-reret acan. Ieu kaayaan teh memang mantak nyeri jeung prihatin pikeun diri abdi jeung pamajikan. Aki jeung Nini Inot pada arunggut-unggutan. Naon anu dilisankeun ku Baraja henteu nyalahan. Puguh memang karasa pisan ku Nini jeung Aki Inot oge. Kangaranan hirup jadi jalma anu malarat teh bet kurang pangajen. Wangsih sanajan ari hate mah asa seunggah lantaran kudu papisah jeung nu jadi salaki. Tapi akhirna mah teu burung ngidinan. Malah asa regreg lantaran Aki jeung Nini Inot nu mika nyaah ka dirina harita janji pikeun maturan upama dina wanci peuting datang. Waktu terus lumaku, berang salin jinis jadi peuting. Sora papaes peuting, kadenge marengan kana renghapan kahirupan. Baraja jeung Wangsi harita guntreng ngobrol memeh salare. Pang-pang namah meupeuskeun rasa kasono, puguh isukan rek papisah. Kang Baraja, ieu cabang bayi anu dikandung ku abdi bakal jadi saksi. Yen Kang Baraja lunta moal kamalinaan. Malah upami Kang Baraja geus aya gambaran ngeunaan pakasaban. Omat pisan Kang. Buru-buru ka dieu heula Kang. Baraja mageuhan rangkulanana bari nyarita lalaunan. Panona semunu peureum hayam. Sing percaya ka Akang Wangsi. Naon anu bakal dilakukeun ku Akang dumasar kana kanyaah jeung kadeudeuh. Lain bae ka Wangsi. Tapi kasih utun anu ayeuna aya di jero kandungan Nyai. Tada teuing bagjana upama hirup urang geus napak. Si utun terus lahir ka alam dunya. Urang gedekeun ku kanyaah jeung kadeudeuh urang duaan Wangsi. Wangsi males rangkulan salakina. Aya rasa bagja anu nyaliara jero dadana. Sabab Baraja anu jadi salakina kawilang lalaki sajati anu mika nyaah sapinuhna ka dirina. Omat Kang Baraja. Kade ulah salah lengkahnya. Sokomo lamun nepikeun ka poho ka diri abdi Kang. Teu kudu ngalisankeun kitu Nyai. Akang bener-bener nyaah jeung deudeuh ka Wangsi. Teu kudu cangcaya geulis nu kana kanyaah hate Akang sing regreg hate Nyai teh. Nu ngobrol sorana beuki ngalaunan. Malah jep jempe teu kadenge nu cumarita deui. Renghapan napas lir upama ngagalura ngajadi hiji dina beungkeutan kaasih jeung kacinta antara salaki jeung pamajikan.
Isuk-isuk keneh baraja miang dijajabkeun ku Wangsih nu jadi pamajikanana jeung Aki oge Nini Inot. Wangsih neuteup antep kana tonggong salakina anu keur jongjon leumpang. Bari nyarita jero hatena. Kang Baraja, abdi ngajurung laku. Kalawan marengan ku doa, mudah-mudahan cita-cita oge tujuan sarta pemaksudan Kang Baraja sing tinekanan. Abdi ngarti Kang. Akang hayang juga makan jeung mere kasenangan kanu jadi pamajikan. Kang Baraja, mugi sing buru-buru datang deui ka lembur Kang. Putun, payahna Bapak hidup indit heula, lunta tinggalkeun ieu lembur. Wangsih tanpa sadar leungeun katuhuna ngusapan kana beuteungna. Jirim Baraja leungit dina lebah pengkolan. Nini Inot ngareret ka Wangsih bari terus nyarita. Kan urang doakeun ku urang Nyai. Mudah-mudahan Jang Baraja masih tinekanan sapamaksudan. Ulah aya halangan harungan. Puguh ku Nini oge kaharti. Manehna teh hayang nyenangkeun nu jadi pamajikan. Komo meureunnan ayeuna hidup tereh boga budak. Aki Inot milu mairan caritaan. Pang-pang namah mereka pancegan hate jeung pikiran Wangsih lantaran ditinggalkeun ku nu jadi salaki. Sing regreg Nyai. Aki jeung sini oge moal ngantep ka Nyai. Aki boga kayakinan Jang Baraja anu kawilang lalaki ngora geneh sarta saeutik gedena boga bekal rupa-rupa pangarti tangju moal hese neangan bakasaban. Ayo ayeuna mah urang ngasup ka jero imah. Lain ting jaran dengkieu di buruan imah. Ayo Geus kitu mah tiluanana terus arasup deui ka jero imah. Caturkeun harita Baraja anu lumampah. Sabenerna mah Baraja masih tacan boga tujuan anu pasti kamana rek lumampah. Nu jelas manehanana boga tekad hayang ngarobah nasib hirupna. Nyedek kawan Cibeurang sanggeusna jauh lumampah. Baraja ngarasa peurih beuteungna hayang dieusian. Kabeneran ningali aya warung anu kawilang ka Jojo. Katingali loba anu ngadon dahar jeung leureuh di eta warung. Ngarasa boga bekel anu sok sanajan ngan saeutik, harita Baraja ngawanikeun maneh pikeun ngadon leureuh heula bari dahar ala kadarna di eta warung. Baraja diuk dina bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung. Gigireun Baraja aya dua lalaki anu diuk ngarendeng. Nilik dina kaayaanana jelas
Eta dua jalma teh kawilang mibanda wanda jago. Sabab make baju kampret sarta dina lebah cangkengna ting solegreng bedog. Nu boga warung kawilang awewe tengah tuwu. Harita ngabageakeun kadatangan baraja. Kumaha? Bade ngalas Ujang? Atanapi bade ngopi? Ngalas bae mah. Ngan ulah gede teuing. Bejeuna we mah. Ceuk baraja. Kitu teh celimah bari ngadedengekeun dua lalaki nu diuk di gigireunana. Ari dewek mah geus henteu mang-mang deui kumbah karendong mah euy. Cigana bae moal aya nu bisa mapakan kana pangartina. Pek be Bandungan ku si Laing euy. Nah ilaing geus kungsi ningali gitu. Pamimpin urang Mbah Karendong atar eleh jajaten. Numata kitu pikiran dewek ogelung. Ngan hanjakalna teh waktuna geus eueuh. Lung. Mun teu karaos geuning wargi. Parantos eueuh deui ya carios teh. Waktosna parantos tanya kapan? Atuh urang ecakeun heula jajar carios si koncleng dinten ieu insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Pamugia urangna sadayana sarehat sadayana nya. Dinten ieu mah urang simpen heula di handeuleum sieum, tunda heula di hanjuang siang. Enjing urang samper deui. Atuh simkuring anu mancen tugas pun Deden Meri undur pamit. Hatur nuhun kana sare perhatosanana. Hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah. Go goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang ecakeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.